Janten sulasina sulasi mujarod teh tilu asli gitu. Hamida anu artina kumargi eta aya lam. Lam teh menunjukkan lam lil istighraq. Anu hartina teh umum. Umum sareng memang sampurna. Ya. Jadi cariwasan abdi hungkul da eta mah kalamullah konteks tina alhamdulillah tadi intina mah lamun urang teu bersyukur naon wae ieu anu ditincak urang we heula bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah sim kuring bingah pisan penak deui sareng saderek dulur-dulur atikan merdeka anu tiasa manteng tetap manteng di podcast Suara Pendidikan Merdeka SMA hiji Cijeruk. Puji sinarang syukur yuk urang panjatkeun ka Gusti Allah tandaning urang syukur karena nikmat anu tos dipaparinkeun dugi ka urang masih kena tiasa nonton podcast, tiasa naon internet atau webina gratis kan teh sawios-wiosnya. Oke, terus orang oge mugia ya naon puji naon salawat sareng salam tiasa dilimpah curahkeun, mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka para keluargana, para karuhun urang sarta jalmi-jalmi anu ageng jasana boh dina sumebarna agama Islam, ajen inajen kaislaman, oge nu patali sareng kamardikaan ulang salaku warga Indonesia. Kedap deui urang bakal mieling di sasi Agustus urang bakal mieling kamardikaan Indonesia. Ki guru bingah sim kuring ayeuna masih di rencangan ku Ki Guru sareng di rencangan oge Ki Uge. Urang teh masih dina acara Wangkong Sunda ngabahas nu patali sareng ajen inajen kaislaman dina budaya Sunda. Kinten-kinten dina danget ieu naon sih nu barak dibahas urang? Insyaallah ngeunaan kalimat atau ayat kedua nyata alhamdulillahirabbil alamin. Mohon. Nah, acara make dibahas eta seseueurna urang Sunda gitu jadi lepat ngartikeun sok diartikeun nuhun gitu. Alhamdulillah teh nuhun gitu. Halus nuhun gitu teh urang bahas. Dina konteks kalimat kumaha teh jadi nuhun teh? Abdi cenah masih ada sesuatu barang gitu. Katambi alhamdulillah gitu. Oh, katambi alhamdulillah gitu. Padahal kedah nama? Hatina kan seolah-olah diartikan nuhun gitu. Oh, diartikan nuhun. Oke. Nah, kumaha tah ayeuna bejar beaskeun? Janten saatos urang ngabah-abah kamari ngababar mengenai ayat nu pertama bismillahirrahmanirrahim. Teh urang cobean nahap nu kadua alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tah alhamdulillah kumaha tah? Alhamdulillahirabbil alamin teh ai ciri nama kan domahnya alif lam. Nah, isimna isim ma'rifat tina hamada. Yahmidu hamdun gitu dari hamdan. Nah, janten sulasina sulasi mujarod teh tilu asli gitu. Hamida anu artina kumargi eta aya lam. Lam teh menunjukkan lam lil istighraq. Anu hartina teh umum. Umum sareng memang sampurna. Ya. Jadi sadayana dina bahasa eta mah jadi ngawengku nya. Ngawengku teh ibaratna teh hiji sifat teh jadi ngunaon sadayana gitu. Jadi kum gitu. Jadi puji naon wae sadayana puji itu anu gaduh Allah gitu. Nah, anu gaduh Allah. Janten segala puji kagungan Allah. Kagungan Allah gitu. Tah eta pujian teh gitu. Jadi mung Allah anu tiasa dipuji gitu.
anu gaduh pujian teh gitu. Eta gitu. Jadi tina lamna lam istighraq alhamdu kumari alif lam isimna isim marifat makana kada domah. Nah, pada satu sisi yang lain anjeunna oge berposisi sebagai atanapi salaku mubtada. Mubtadana karena domah jadi mubtada marfu gitu. Alhamdu. Lajeng lillah teh mun aya lamna JR nya jadi lillah itu jar majrur. Jadi kumargi aya alif huruf lam jadi lillah. Jadi kasroh gitu. Nah, anu kasroh ieu oge ngakibatkeun kana rob. Jadi rob itu ngikuti muncul urang mah ta'alluq naat karena lillahi kumargi ta'alluq mengikuti jadi robin teh roba. Gitu. Jadi lillahi robbil alamin ta'alamin mah kalebetak kana mudop ilaih kata majemuk idopat gitu. Mung sami ngikuti kana rob oge kana Allah tadi janten JR oge. Ya, JR teh cirina teh aya iya. Jadi alamin minta i kasro aya iya tah sukun kitu nya. Tah gitu alamin. Tah eta. Jadi lamun diartikeun diterjemahkeun mah sadayana puji kagungan Allah. Rob ge nami Allah keneh. Anu tina roba yarbu tarbiyah anu mengurus anu memelihara sadayana ieu alam makrokosmos atau napi sareng mikrokosmos gitu. Eta gitu. Nah, konteks dina sadi dinten mah kedahna teh kieu. Jadi lain urang sadaya puji kagungan Allah teh sadaya puji urang pasakeun Allah sanes. Jadi pujian eta kagungan Allah sadayana maka orang eta ngagunakeun ngalaksanakeun pujian Allah. Janten makhluk anu agung anu alit dina bahasa Sunda mah rohpati gogodogan utek tongo walang taga rohpati gogodogan teh sadayana oge makhluk Allah. Teu aya anu hina teu aya anu goreng sadayana ge pujian gitu. Mulia gitu. Kuai kitu urang teh laksanakeun puji Allah ieu teh unggal detik, unggal menit, unggal ngicep teu aya anu istilahna teu dianggo gitu. Jadi urang teh sari dinten teh 24 jam teh nuju ngalaksanakeun puji Allah gitu. Anu luar biasa gitu. Ya, eta jadi akhirnya dina konteks kalimah misalnya abdi masihan ka Ki Agus. Ki Agus mangga. Nuhun alhamdulillah. Nah, posisi nglepatna paling mana nu kedah dilareskeun? Ya. Kan seolah nuhun atanapi sehat. Kumaha damang ke oge alhamdulillah selanjutnya. Nah, padahal mah kieu sehat. Alhamdulillah jadi sehat itu puji. Karena memang gaduh Allah gitu sehat eta gitu. Jadi puji nu gaduh Allah gitu. Jadi di urang sok simpel gitu. Karena memang simpel akhirnya makna anu hakikat teh hileungit seolah-olah kumaha sehat da kumaha damang. Alhamdulillah. Entos titik. Jangan gitu padahal berarti lain-lain sehat artinya gitu. Atau tapi konteks gitu eta pas konteks gitu. Makanya orang kembalikan deui salah nama naon wae memang kedah alhamdulillah kedah dibalikeun deui ka Allah anu gaduh puji. Jadi puji ieu adalah sadayana kagungan Allah gitu. Jadi kedah kieu meureunnya eta persoalan konteks anu kadang kalimah teh disaderhanakeun. Kan semiotika berarti mah ya nyaritakeun Pak Anon pamarakana dina semiotika. Jadi upami abdina Ki Guru kumaha damang? Alhamdulillah. Titik. Padahal mah sehat alhamdulillah atau alhamdulillah sehat. Lesapanana. Tapi urang teh memang kusabab jadi kebiasaan. Sehatna henteu teu apal gitu. Pikeun teu apalan. Jadi lain aya memang nu disingkat secara kontekstual sehatna melesap ngaleungit gitu. Aya nu memang dimunculkeun. Saya nama dina kahirupan sapopoe teh dimunculkeun gitu. Konteks sehatna. Ieu cenah kopi sareng cau alhamdulillah katampi gitu ya. Nah gitu kan. Iya, gitu katampi alhamdulillah cenah gitu. Seperti seolah-olah thank you tapi hatur nuhun gitu. Gitu. Nah, jadi ternyata kan lamun dikurang di persik 5, ieu pagawean artina ieu pagawean urang sari dinten alhamdulillah teh.
kedah syukur. Kedah syukur. Nah maka konteks orang mengucapkan nanti dina konteks syukur nikmat ke Allah gitu. Oh, jadi di dengan saukur ngajawab bersyukur alhamdulillah kata Abdi. Tapi Berarti dina hatena nya dijelaskan gitu. Oke, kieu ge mungkin aya pairan ngeunaan kecap alhamdulillah, mangga. Kaitan alhamdulillah memang tos dijabarkeun nya. Mohon. Guru Ari Abdi menanggapina alhamdulillah kan langkung kurang kedah bersyukur berarti nya. Bersyukur di dia sanes ucapan unggul berarti. Sadaya anu dipasihkeun da urang ge kagungan Allah. Ti luhur nah sausap rambut. Dugi ka handap sausap dampal. Roromeheun. Sareng romeheunana mangga. Gitu. Upami urang henteu bersyukur kana naon wae anu dipasihkeun ku Gusti Allah ti mulai tadi anu disebatkeun berarti eta mantak cilaka ka diri urang oge. Rek di duniana rek dugikeun ka akhiratna pangintennya lain sanes panginten da aya kontekna sareng ayat-ayat anu sanesna upami urang henteu bersyukur maka Allah taala bakal masihan ajab. Lamun urang bersyukur berarti urang bersyukur teh bakal ditambih-tambih nikmatna. Upami henteu bersyukur malahan sapalihna diturunkeun ajab. Nah ajab di dieu kan sanes sing belegur gunung wae. Lamun urang urusan rumah tangga boseng serang, urusan budak teu ngawararo, urusan gering bolak-balik ka rumah sakit, mungkin itu salah satu ajab. Da lamun urang kali urang cager oge teu hiji. Coba lamun gering barangkali abdi dicanak ka Medicare misalnya kedah berobat sekian anu tuh kusabab urang kirang bersyukur panginten seueur Jangan nyebat merek Medicare kedah naur ka Abdi. Oh iya, punten. Ke salah satu rumah sakit lah ingat. Berarti kan lain sakartum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jelas ayatna itu sanes cariosan abdi hungkul da eta mah kalamullah. Konteks tina alhamdulillah tadi intina mah lamun urang teu bersyukur naon wae ieu anu ditincak urang we heula bumi. Nah teu ngagebrok geuning urang sare teh dina luhureun bumi saha ieu anjeun. Gaduh taneuh ribuan hektar atau ratusan hektar, puluhan hektar. Uwihna mah ngan ukur dugi ka 1 meter kali 1,5 meter paling jangkung. 2 meureun. 2 meter gitu nanya. 2 meter. Ah gitulah anjeun. Jadi ngan sakitu-kitu na anu terakhir urang mah. Sakjana jalmi seueur dunia teh sasaltras nama ajang batur. Mohon. Lain urang ulah boga dunia berarti higurunya. Ngan minimal tiasa ngamanfaatkeun sareng ngabantos ka anu teu gararanu sakitu. Oh, kamaslahatan. Kamaslahatan anak. Sakitu. Ki Guru, mata halangna naon ieu? janten upami urang muji pujian Allah sadayana ku urang dilaksanakeun nya dilaksanakeun dina kehidupan sadidinten sareng oge urang tadi syukur nikmat ya syukur nikmat ke Allah maka urang sadayana bakal kasurupan gitu ngan kasurupanna sanes ku siluman sanes ku dedemit sanes ku genderuwo sanes ku jurig jarian tapi kasurupan teh urang teh kunaon ku rahmat Allah kesandingan kasurupan mah jadi rada gitu artinya rahmat Allah teh anu ku Kangjeng Nabi disebutkeun wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin teh nya ngait tadi alam teh soal alhamdulillah teh nyurup kana awak urang jadi urang teh dina tekad dina ucap dina langkah urang teh insyaallah moal pales tapi harmonis gitu. Nah, eta mata holang nama. Eta mata holang nama nya dina situasi anu ayeuna lumayan luar biasa tahun 2022 ieu mugia pamugi urang ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa nyuhun ke diraksa urang sareng keluarga teh ditantayungan. Tina sadaya ujian cocoba sareng fitnah anu memang meningkat tensinya fitnah akhir zaman teh kampanye negatifnya mudah-mudahan urang sadayana oge termasuk anu ku Allah diraksa sareng keluarga urang gitu ta eta ku urang ngalaksanakeun
kalimat alhamdulillahirobbilalamin urang laksanakeun, urang gawean sapopoe ieu puji Allah teh supaya urang teh kenging kasurupan kasandingan atanapi ngadownload rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin ya. Atuh nuhun dulu atikan merdeka kieu lah obrolan teh memang jeronya memang kudu rada lalaunan di gayemna. Nya kan perkara ge mah rada lalaunan di gayemna. Upami kencang teuing siga orok ngegal talawengkar. Talawengkar. Gitunya. Jadi ieu dina enggoning magahan kecap alhamdulillah dina komunikasi. Jadi memang salila ieu bisa jadi aya distorsi gitu, distorsi aya perubahan tina misalnya kumaha sehat alhamdulillah. Bisi gitu anak putu urang, anak icu urang ningali kecap alhamdulillah dengan saukur babandingan pikeun sehat. Tapi justru kudu di pikanya ho tadi terus dibenjer beaskeun ku guru tina segi naon kebahasaan kecap atau kalimat alhamdulillah teh naon wae. Nepi ka lamun urang ngucapkeun teh oh kieu gitu. Nepi ka urang yakin naon sababna nulis alhamdulillahirabbil alamin teh make o lain make a. Gitu. Kan gitu meureunnya. Patalina ge jeung transliterasi. Karena ya transliterasi tina Arab cenah teu oan segala macam lah amin. Ana panjang ina saeutik misalkan karari. Tak hikmah tina istilah muprodat talawengkar nya. Abi kan jujur nembe nguping gitu di kisutan. Abi naros ka Padidin Sumali Reza orang Garut leles. Bagi abi naros ka saderek abdi urang Majalengka anu memang seueur produksi kenteng Jatiwangi. Ambunina terus terakhir istri, ternyata istri abi mah ngalaman cenah. Nu namina kenteng teh dibubukeun kitu nya. Di damel di duitan dituker sareng rujak anu 7 bulan. Itu tentang talawengkar teh. Tapi jujur nembe nguping jadi talawengkar teh naon gitu. Oke. Kitu tidur ke orang bahas deha nasejen dina acara Wangkong Sunda. Ieu masih kene ngabahas patalika kasundaan jeung kaislaman. Acan seur kene masih kene anu tiasa dibahas perkawis prasasti, walungan, toponimi. Etnografi jeung sajabanan masih kene tiasa dibahas di urang. Can pernah ngabahas urang misalnya ngeunaan filosofis seeng jeung kasupan misalkan seueur lah. Hatur nuhun kana perhatosanana ulah hilap panteng wae di SPM Radio SMA Hiji Cijeruk. Hatur nuhun kana perhatosanana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tahan kayu urang apa sih? Asupan.